Kapsen bud dapur seni jeung budaya. Kapsen bud saurnira tanana panjang seni sabda uninga dina waktu silura Semar kuda pawananya eta pada mancing tugas anu mangrupikeun di Setra Manglayang di lapangan Setra Manglayang kitu kayanan aduayana amuing geuning teu nyanaku teu nyangka dina poe ujang kukitu na geuning geus riung mungpulung bongok karonyok geuning ieu teh ngalingkung seni budaya teh ditingkatkeun dianjurkeun didama-dama tuh nya dibiaya tuh kukitu na mangkadenya seni budaya urang teh ajenna teh ageung pisan ayeuna teh nya ulah rek diruksak seni budaya reakna omat da ieu teh dilindungi ku pamerintahannya. Yuk kaluraga pada Siliwangi perjuangan kapan orang tengah hibur sok buru-buru maneh cepot ka dieu ka hareup buru-buru maneh kudu kaul lagu naon atuh Ba rek kaul lagu naonnya tapi dewek mah euy nah si lain dengdek wae atuh eta urang lagi gitu wae atuh dengdek gitu dah gitu aku gitu nama Roro
Waduh kumaha ieu teh jadi kieu ieu teh jadi nyuksru. Waduh Pak ieu kumaha ieu teh bisa udang. Oh jang kumaha eta udangkeun cepot udangkeun ai geuningan ieu teh kitu cing tanyakeun gareng tanyakeun hayang naon tadi ieu teh sok hayang naon hah hayang naon cenah naon gigituan naon sia teh gigituan hayang naon gareng hayang naon hayang lagu cenah hayang lagu manondari cenah geuningan tujang tapi tikru hayang karaul cenah tuh kakara cenah bisa udang tikru wisatanya setra manglayang tena Bapak Wawan tanya Bapak Wawan mangga yang ngiring karaul cenah ieu ku ayana lagu teh nyaeta manondari mangga jang lagu manondari.
di dia ngagolerna atunya di dia da kabarna ge jauh di dia jadi abah teh kareungu hah tah eta tah sok oh kusbang barongan lain tuh guys sok iya teh jang sadayana teh hoyong dihibur ku ujang mata kudu benernya kaweuna hah ai digawe teh rupa-rupa kudu aya ladangna rek kawe naon dah rek nyanyi sok rek naon ujang bisa ngaji bisa cing sok ngaji ngajinya ai hayang boga duit kudu bisa ngaji ame di bekelan dek ngaji itu nya sok tuh sok ngaji heula nya sok sok ngaji sok ngaji sok urok sok dah geus dibuka Qur'ana aduh juga ngalah kutu muka kutu sok ngaji apa nih jempe yang no diberi duit ya di bekalan sana tuh nohon gitu itu kita keprok ngaji kita keprok ayolah aduh cok udah tas ngaji rek naon doi oh kapan eta pieu ta dibere duit jam itu si abah rek naon itu si abah jam si abah ngebolan tuh alah nonton atuh kasih abah nonton nuhun
di Unpad mahasiswa dan lengkapnya. Oh, hayang ningali Ujang cenah tuh. Sok, mata kudu dihiburnya. Tuh. Dihibur, rek nyanyi. Deh. Sok. 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 Nah, ieu cenah ieu. Tuh. Hoyong terang ka Ujang cenah tah. Aduh, nganuhunkeun ka. Oh, ka Bapak Wawan tuh, Ki Putri teh ya, aduh. Oh. Tapi Jang, ieu teh di Unpad Ujang. Oh, nyaksian Ujang tuh. Hoyong terang cenah main Ujang di wisata di dieu. Oh, kasadayana ieu teh ieu nya. Da uwa teh pawongan ku kitu teh amanya. Tah hayang nonton pawongan cenah tuh cepot Dewa Gareng ka dieu. Sugan we atuh urang teh ka Unpad. Kuneng nu di Unpad parantos masihan acisnya. Nuhun neneng, mudah-mudahan neneng teh cing gelar teh cing janten sarjana ya, cing kapenak kesenangan neng tehnya hasil nati sekolah teh cing aya manfaat nusa jeung bang. Sanes aja koyo